ciri jama munafik teh wa idza wa'ada holapa. Di mana janji sok jalir itu. Supaya saja tadi mah di mana ngomong oh sok dablong. Ulah patokan oh di mana ngomong sok gemblong ada sakit dah boleh tak ngomong di mana janji sok jalir tuh janji jalir itu sama saja di mana janji sok jalir di mana janji sok ditepati. Tong hari janji na anu ala kadarna sanajan janji na anu berat oge da masa tadi najan sok ditepati. Harus eta mah lain munafik. Ya mah munafik mah di mana janji teh sok jalir ara ditepati. Nu ayeuna tong hari ganing janji na berat sanajan anu ringan oge. Hare-hare saya tambah jalan mah itu. Kayak orang di mana. Biasana nu kaitu teh bangsa calon. Calon naon eta? Pilkades, pilkada, pilgutang. Pildebes. Pada ngombar janji teh rek calon teh. Pada ngobarkeun janji. Asal dah hayang dipilih. Geus meunang kumaha? Dempes. Irung ditanya teh. Bae teh jalan erang. Cai nageun jalan. Tadi air bersih tah. Jawab. Marukan mau ditungtut ke di alam akhirat tadi tungtut. Mata kula sangeuna. Ai kira-kira mau dijumpon. Jumponan. Ini eta janji katerarang. Ada ngaluarkeun janji. Dayang. Tungtung nama bahasa umum bahasa jelema loba pikir-pikir euy aing mah kosna dorong mobil mogok mogokna minta dibantu ajar teh repi kulian geus punggung maju kok aku digas atur nuhun nya nu ngakang aja ngalah tak kos itu jadi kosna dorong mobil mogok saeutik jelema saeutik di mana atau batas kira-kira anu kanusian eta loba di mana janji sok jalir bisa urang ge nu ngareumbeulana nu ngajajar lawatan agi-agina loba kana kieu teh munafik pokoknya sok dibaca-baca al-wa'du daenun janji itu utang. Jadi cumponan di alam dunia nya pasti di alam akhirat pada nagih. Ayo. Urang lain calon loba munafik mah teh. Utara ngombar janji. Kok mau tahu. Gitu. Mangkaning kabeh jama balik alam kalanggengan mah eueuh nu mawahar. Ari janji-janji anu hubungan kana harta. Dicumponan di alam dunia. Teh di alam akhirat bakal harta teu mau. Pasti anu dipake nyumponan teh iwati amal halus. Mun boga. Matak ceki riwayat saeutik jalma tempo murid kajati ngulang ka asal balik ka alam kalanggeng angka ribu mawa amal ka alusan elek ngegel nyuhun nanggung nakakuna bos sakali di usiaku elek ngegel nyuhun nanggung nya ngelek ngegel nakak munak sadar deno
balik kalam ahe ku sababiah loba persabutan jeung bapak dajang lainna nyung pada men pada nyokot seep kan anu tadi ngalobakan mangkani urusan jeung jelema encantun tuntas masih kene loba jelema anu persabutan jeung jelema anu ieu kumaha da geusep amal anu saha dibalik amal kagorengan batur kamplok kae aja jadi nu tadi na angkari mawa amal kalusan teh ayeuna mah jadi angkari boga kagorengan ya hasrota ala ma farratu fi jambil aduh lah hanya sedah kaulah hidup dalam dunia lah ngalawar janji coba wah